Sore nu rehe luhureun gunung Galunggung, datang deui layung hibar nu mayungan, pangharepan nyambung deui cinta urang, sugan bae nu susuganan. Sore nu simpe lebakeun gunung Galunggung, surya surup dajabna kanu pacantel, tinu kanan tepung deui cinta urang, insya Allah nu kabiruyungan. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Sore nu rehe luhureun gunung Galunggung, datang deui layung hibar nu mayungan, pangharepan nyambung deui cinta urang, sugan bae nu susuganan. Sore nu simpe lebakeun gunung Galunggung, surya surup dajabna kanu pacantel, tinu kanan tepung deui cinta urang, insya Allah nu kabiruyungan. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, aya kacinta nu ilang patepung deui. Palebah dinya lebakeun gunung Galunggung, hamorek kundung nu singlana manjang. Yes, pasti datang baris muka
Wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, umat kalangkung anu lima waktu, duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum. Waktu jumenang wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, sabar tawakal dina ikhtiarna, ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum. Waktu jumenang naon rupi wasiat sepuh, insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh, barokah hirup kuburipna, tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi, tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, sabar tawakal dina ikhtiarna, ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum. Waktu jumenang naon rupi wasiat sepuh, insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh, barokah hirup kuburipna, tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi, tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi, tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya.
bikin orang desudang waktu nabah bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang. Mimiti urang kenalan dina media sosial, rasa cinta langsung datang. Kuring henteu mikir panjang, langsung we ngedalkeun rasa ka salira kuring cinta. Waleran anjeun harita geuning hanjakal kacida, tos aya nu ngeusi rasa. Tapi sok sanajan kitu kuring boga kayakinan mun jodoh moal ka mana. Buktina ayeuna urang duaan hirup sasarengan hirup sabeuntetan ngabina cinta ngarumah tangga mugi samawa. Mugi salamina urang duaan silih pika asih silih pika heman mugi ditebikeun tina boboda langgeng samawa. Mimiti urang kenalan dina media sosial,